Mana sinarian penting menang. Menang dengan Asasuna 4-0. Lah 4-0 kubar kali eleh mana mah. Bae atuh ari mana ira menang dibantai ku Ibu 7-0. Ah bae we atuh. Ya, MU pernah hati ku Cel tuh. Yuk, hat-trick UCL gen. Hat-trick iya, Bos. Hat-trick Liga. MU tambah si Alan bisa naon. Bisa juara, Juara naon. juara FA. Lah, ku si botak ge elehan wae teh. Lah maneh gen. Ya, mulai pemain Mbapu. Mbak. Bae atuh. Lah butut. Ari MU MU mah halus mah ganti pelatih. lah anggur kayak dibantai ya tuh. Wah, maneh tadi bantai ke ku ieu Barca. Minimal boga 15 UCL bos. Anjay, udah. Suhu. Naon ieu? Naon? Bos. Ngerakeun tong make ieu. Ih, Bae atuh. butut ieu mah tim papan bawah. Buka-buka lah. Ngerakeun mah. Ih, buka. Buka ah. Geuh ieu mah. Cun. Naon eta nih? Halo. Iya, naon ieu? Naon? Duka dah. Elehan wae jadi. Elehan we nya. Ya Allah. Menang. Mereka rumah sakit keur mah. Moal minta jersey we. Jersey. Kelak kedeung aing mau heula jerseyna daripada make jersey MU ke eta mah tim papan bawah. Kelak heuh laguan. Kelak. A few moments later. Yo, bos, aya aus ieu. Baju non ieu. Lain masalah baju naon ieu, tempo sponsorna Ranger. Pake kudu madep ieu mah. Tuh nomor 8 dari nomor punggungan ieu mah. Main hudang atuh hudang. Hudang mau kira hudang. Ieu. Itu dari lepas kita. Apa pakai? Tuh, lepas sponsoran mah madep tuh. Tuh, kita bisa ikas terus tuh. Nih, tempo heuh, Ade. Ya. Halus ieu mah. Ono kieu patut Ai belajar singkatan naon. Ieu mah orang-orang tertentu nu apalna, mana mah kulinya mau Rangers. LG yo lihat mama ba LG yo lihat mama ba LG yo kamu jangan makan kenteng dong, masa bayi makannya kenteng, ih gak baik, ih masa kentengnya gini, jaba kentengnya kecil, ih jangan makan kenteng ya. LG yo lihat mama, LG yo ba kamu jangan makan kenteng ya, mending makan sendal aja nih, sok makan sendal aja lah. LG yo anak baik ba. Macam tak betul je budak ni. Yang haus. Ya bareli goblok. Darawat anjing dawat. Laku ayo. Oh, wah ya cara ulang. Gimana? Ya, kamu takut mana pun ah. Naon atuh? Pas abi jual ada kak. Anu teh. Sudah dibuka. Iya tuh. Gimana Bu? Nang begitu semua. Tahu. Jim udah kritik. Dia namanya ditipu kurang. Baik lumayan yang sebelah. Rongsak, babal, rongsak. Woi, tukang sok ada. Gancong ada golong. Ada ya. Enon aja. Sabar. Mana menimpanan tadi jadi tukang sok ketemu ke baju MU. Baik tuh. Betul setengah hina. Ujar rongsak mah. Elek. Oh, bawa mana? Kilo. A few moments later. Kira-kira ya seberahan? Paling 5.000 teman. Oh nyaman. Cobaan nggak kilo hendak. Oh, coba. Pas.
Tangguh. Kita 5.000 tuh. Kebahagiaan dia pula. Aing cepet saya. Gimana? Berat. Wah, baik lah 20.000 ya. Bang. Dia Iya. anjing 20.000 lumayan. Kira ngejual kaleng 10.000. Lain desain batu kan jadi berat. Jadi 20.000 udah satu kali masukan boloho, berarti pakai baju MU lumayan yang ketong FF. Nggak curiga ya budak jual kain butut ya ke 20.000 Jip betulan Kal, pandai penting na Madrid tuh. Lupa, edarnya mainnya namanya geus edan di heuh. Gacor pokoknya si Pini hat-trick. Anjing Pini kuat ka hat-trick tapi aing geuleuh penting teh na Mbappe. Geus dibere di posisi terbaikna di sayap kiri anggar goreng patut kada loba gaya anjing. Malum di basa ayeuna atuh da baheulana mainna di Liga Tani. Lain Mbappe di Liga Spanyol geus goreng patut kitu kobalan lamun diberi Liga Inggris anjing. Bapuk pisannya di lain Mbappe-nya jadi Mbappe ke. Heeh. Kal. Si Ais enak sepi mana si Paris? Hah? Pah deket pengen di imahna. Di mananya? Heeh. Aing ek minta tulung euy. Telepon we sok. Telepon we nya. Heeh sok. Urang ek minta tulung tapi ieu mah ieu euy. Kudu ieu kitu kudu langsung ditelepon berarti nya. Heeh sok. Nomorna nu baheula kenal ieu? Heeh. Anu ieu nya. Heeh. Oh, Sok. teleponnya. Halo. Paris. Mana ke di mana? Oh, di mah. Nyalse teh. Orang ek minta tulung euy. Asli ieu piduiteun. Urang ek minta tulung ya. Soalnya orang era nih tah kabatur mah ieu pada ka maneh we ka CIS deket aing. Oh, kayak koeng di buruan gocap. Oh, sok buru ka dieu. Aya bisnis ya. Piduiteun jang maneh aing ik mitah ka maneh. Oh, sok buru ku aing di antosan di sini. Ya. Kamu hati-hati di jalannya. Nanti kamu tiserelep ya. Weh, Is. Anjing sahabatku. Anjing. Aing aya titaheun ka maneh euy. non jadi buruan gocap Heueuh, aing asli ku aing di buruan gocap. non udah non Bekeun mah, sok bejakeun. Erek, gocap mau bayar lah bayarnya demi gocap ya heueuh. sok Kalau mana daguan di dia tuh nya, urang era ditemukan ku maneh mah heueuh. sok gopet HP ya Heueuh nya, sok atuh maneh besek balik heula mah tuh. sok Yo, Oke, lamun erek mah, itu bajuna demi gocap, orang mah asli maneh demi gocap apapun akan kamu lakukan. sok Serius, heeh moal ke jawab mah demi gocap moal. Da atunya, dia tinggal berarti tinggal buka bajuna. Is, mana serius siap siap dengan segala konsekuensinya oh demi gocap demi gocap. Ya, itu burung lah. Ya teman terbaik aing ya. oh Tahu. Cangcut legend. Yo, murah. Duh, barang ngungkil euy. Buka duit, loba ngan dibaikeun jang naon. Cangcut. Ah, abi bade ngical cangcut ah. Si anjing kira aku pamuda jualan nu kieu. Abi mah sebagai pemuda yang berbakti kepada orang tua, abi mah ah. Wah, Ieu bade dipeser moal cangcut. duh, Ieu mah cangcut legend ah. emang legend sakumaha legend ieu teh. Ieu mah lain ku masalah ieu geus merana lain. Percaya teh ieu cangcut matak disebut legend kunaon? Kunaon tuh teh? Ieu teh cangcut pernah dipake ku Amanda Manopo. Wow. Nikita Mirjani. Wow. Amanda Raules. Wow. Ku si Pior, ieu pernah dipake. Wow.
Bahkan Jepriniko ge hayangan teh hayang meuli ieu. Sok atuh ku abdi dimurahkeun 200. Kabar mah ieu teh dijual teh 150. Nambahan tuh mah. Kan ini maka atuh pada kacengna loba duit. Ya lah, boleh. Erek. Yo, atunya bungkusnya. Alhamdulillah laku. Cangcut legendku akhirnya berbuah manis. Selamat jalan Cangcut legendku. Wah. Alde. Sengitnya. Sengit. Duh, ya Allah, kieu teuing nasib. Aduh. Nyangan gawe kayak teh dia hese. Itu pamajikan can karunya can diparab ku aing. Aduh, kudu kumaha atuh teu kapaksa anjing mulungan sampah, mulungan aqua, mulungan kardus eta tuh nasib Gusti. Duh. Lumayan aya setik-setik mah botol lah. Lumayan bisa dijual karoksokan. Bisa yang dahar sapoeun mah lah. Lumayan. Wah, ini mah hese nih diasupkeun lagi lah. Kadeke usaha sakedeug geus hayang kiih deui Duh. Gila sekedeng lah. Mana naon imam meureun. Gila. Jong gon geus mah euy. Nih, saya kalian euy. Aing jalan kalian heula. Deudeut karunya aing sampean sekali-kali mapain jalan. Jong jual harga skema lah, tinggal nengan dia lah botol aqua, jangan dijual, jangan dahar pemajikan lah. Goblok. Nah jadi pada kieu si anjing. Tadi masa kapang. Anjing udah jadi pada kieu. Goblok. Anjing cuma jika naik rumah jailan. Papi teh. Si anjing ya sanu ngajailan, goblok teh. Anjing kan kina jo aya kenteng. Goblok mah. Anjing jo aya batu sagala di pohon pisan.